para Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang aya urang sami-sami ngabandungan harita para wargi sadaya datang Tunjung Sari malah sok sanajan dilawan ku Basuma teu balakaya. Namun sok sanaos kitu Basuma para mitra sadaya ngabohong ngajar teh cenah Tunjung Sari eleh ku manehna. Kitu para wargi mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna Rusia Tunjung Sari. Basuma majah teh kakara ningali pada hati heula kungsi tepung basarek maluruh mayang sali kalemur Cisengked samalah jeung si Jupri katut si Kewon. Tur kungsi tarung jeung eta makhluk siluman nu katelah Tunjung Sari. Geuning teh aya tiasa teu aya wa dupi ku uan mah eta di kumaha wa ceuk Julaiha bari neuteub. Sedang lomari mainan mah kacana ancur can kareret. Nah disiksa we ku teh. Ngan lain disiksa digebugan ku leungeun tapi ku keampuhan pusaka ditojokeun ka manehna. Kaluar seuneu nya brot tina tungtung ieu pusaka. Tapi ka makhluk nu bieu kuat gagara bagan atuh kabulan sakujur awakna. Ku seuneu da lamun lain uan nu nying hareupanna mah lah duka teh teuing kumaha sararea ge. Hadena we dising hareupan ku uwa bari boga ieu keris pusaka. Ngan ieu we kaca lomari ancur euis. Cek Basuma kawas nu heueuh majah teh makhluk siluman direrab ku seuneu nu kaluar tina tungtung keris bari nunjuk kana kaca lomari mainan. Gusti, kunaon kaca lomari mainan dugi kaancur kieu wa? Julaiha reuwas ningali lomari mainan bolongor eueuh kacaan. Para mitra sadaya terutami zaman ayeuna mah hampir teu aya sebat lomari mainan teh nya. Aya buffet gitu disusun gitu nyimpen barang-barang teh. Ayeuna mah benten aya baheula mah memang aya sebat lomari mainan teh nu memang tihangna ku kayu jati sakurilingna kaca para wargi. Kajaba pengkerna. Jadi mau nyimpen bangsa mainan-mainan teh katingal. Ayeuna mah langsung we nyimpen mainan teh ataupun cocokan teh teu di kacaan zaman ayeuna para wargi kitu. Benten-bentennya gitu. Benten-benten zaman, benten-benten alamna gitu. Ieu mah carios-carios kapungkur anu ngarangna ge Watatang atuh kapungkur. Janten para wargi sadaya biasana langkung utami upami anjeunna ngagambarkeun hiji kajantenan zaman kapungkur. Kitunya para mitra, aduh mun. Mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari karangan Watatang teh. Para wargi anu mulia, harita Basuma ngajawab, "Puguh we. Kabadung ku makhluk nu bieu waktu manehna gugulingan kabulan ku seuneu ieu euis." Temal Basuma teu euleum-euleum ngabohongna teh. Majarkeun kabadung ku makhluk siluman padahal kabaledo ku keris. Nu pangrasana mah ngababetkeun orai hideung padahal ngababetkeun keris. Atuh harita Julaiha nyodokan beling diwadahan kana boboko eueuh sokoan dibantuan ku si Uded jeung si Gino. Tuluy belingna dibawa ka dapur dipikeun kana tolombong wadah runta. Tos ua geura leleson bilih parantos puyeng tu ua di kamar itu we wios Gino sareng Uded di dieu. Wah, ua mah moal sae euy sababarek munajat sangkan eyang walang geni masihan katerangan perkara syaratna teh ya. Atuh rek ngadon sare mah di imah we ua teh. Maksud ka dieu gerek narekahan ka ieu. Ka ieu ka Mayang Sari ua teh. Kitu geus diniatan moal sare ua mah peuting ieu teh. Harita Basuma para mitra sadaya atuh tuluy ka kamar. Hari si Uded jeung si Gino ngaredeng di tengah imah bari dianggal hiji kuduaan. Teu lila Julaiha ge ngampih ka kamarna tuluy sare sabab geus peuting ku taksiran geus aya ari kana satengah satuna. Kacaturkeun Basuma ayana deui Julaiha geus 3 peuting. Isukna kira-kira ba'da lohor. Sabada Basuma dalahar jeung Julaiha gek diuk dina kursi di tengah imah pareng si Gino jeung si Uded areueuh. Samalah tara maturan deui sabab singsieuneun ku makhluk siluman. Kumaha ua tos aya ilham perkawi syarat teh? Naon saur karuhun teh syaratna teh ua? Ceuk Julaiha bari neuteub kana beungeut Basuma.
nukir ngelepus udut. Peting mungaran masak itu teu saret pisan. Oleh kelemeng-kelemeng na acana ari peting kamari ditinggalian mending ngajang gelek. Eyang teh aduh hareupan jeung kalawan cacarita panjang lebar. Geus kitu nanyakeun perkara syaratna teh. Didinya leng ngahulang nungguan eyang mere katerangan. Pikeun pisarateun sangkan mayang sari bisa balik deui. Lamun kitu teh mah teh bingung teu manggitungtung susah eueuh kendatna. Dicaritakeun ka euis kumaha, teu dicaritakeun kumaha keneh. Akhirna narik napas panjang atuh. Cek Basuma katingalina teh bangun anu bingung naker samalah tuluy melengu harita para wargi. Dikit-dikit kumaha saur eyang teh Julaeha nyesendek tumanya. Hidaan itu sabar tur panutupna tulupa. Aduh euy asek ge bingung teh. Bingung teu manggi kuntung. Aduh pokona mah susah eueuh kendaka. Sada batu kitu berat nyaritakeun anak teh. Nah, ngeuring kuleta babakuna mah. Ari teh dicaritakeun sajalan terahna. Yen jadi pikiran beratna jadi ngalang layung. Hari beratna nyaritakeun sok sieun dianggap jijionan. Hari teh dicaritakeun kenapa si euis jadi pikiran bari nu dipika inget. Tur dipikanya aku euis nyata nama yang cari moal bisa balik teh. Balik ke tunggu mana nasib manehna. Saku eta we nu jadi bingung keur teh euy. Bingung teu manggi tungtung teh ngaranna. Cik Basuma ngacandaikeun nerangkeun naon syaratna. Pikeun narekahan sangkan mayang sari bisa balik deui. Tur aya dina kasalamatan lahir batin. Kami kagungan raos ini abdi janten emutan abotna ngalang layung. Langkung saya jelaskeun kitu ge upami leres-leres ngawatos ka abdi. Atuh aya wae bahana pisaratunana tangtos disayagikeun. Atuh teu aya bae ku abdi bade dipilarian. Julaeha keukeuh menta diterangkeun perkara syaratna. Eta kira-kirana euy rek percaya lamun ku dijelaskeun sakumaha pituduh ti karuhun. Basuma nanya heula kana pamadegan Julaeha bari males neuteut seukeu. Kiraku deui atuh abdi teu percanten onaman mah jalaran teh teuing disebatkeun sepuh abdi apana. Mali sangem abdi oge bade kasaha deui abdi sumalindung pamisanes ka salira Umawi mangga we ngasaurkeun ka abdi supados teu janten emutan. Tema Julaeha make nyebutkeun piraku deui teu percaya sagala ka Basuma. Leng harita Basuma ngahuleng aya jawaban kitu ti Julaeha teh malah ngagerendeng jero dadana. Hanya nyaritakeun caritakeun wae kitu tau moal euy angsu aing mah hari teu dicaritakeun kana pasti jadi pipikiranna. Hari ku aing dicaritakeun sok sieun ge percaya atawa manehna nolak. Tangtu aing haneueuna teu kalaksanakeun boga pamajikan ka manehna. Singgung atuh kibaraya caritakeun atawa entong ya. Bingung malah tapi hate mah kekejetan teh kibaraya. Kitu dina garentesna Basuma. Bari sirah melengu kulantaran Basuma sana ngajawab keneh. Atuh Julaeha nanya deui. Sobi saurkeun atuh kumaha syaratna Ke. Sakali deui rek nanya ka euis. Bener-bener euis teh rek percaya kana usaha atawa ka kana pituduh ti karuhun teh. Upami kanu sanes matang tos abdi teh moal percanten Loh, rek dilaksanakeun lamun ku dijelaskeun. Insyaallah ku abdi moal burung dilaksanakeun mung sangem abdi oge ulah munut pisarateun anu sesah milarianana. Ceuk Julaeha saolah-olah janji rek ngalaksanakeun pisarateunana. Ari kitu mah ku dijelaskeun sakumaha katerangan ti karuhun. Ari beratna mah ge ngarasa berat nyaritakeun teh. Tapi kulantaran euis keukeuh menta dijelaskeun, tur sanggup rek ngalaksanakeunana ku rek dicaritakeun. Ngan ulah boga sangkaan jijieuna. Yeuk ceuk eyang walang geni teh euis nyarita ka Suma pok geura caritakeun ku ajeun sabab eyang karunya ka ngaran Julaeha. Katingalina ku eyang teu sirikna beurang peuting
ngumbar lamunan mikiran jadi anak ukutanana. Keun eyang bakal ngabantu ti alam suci. Ngan ku anjeun tawek heula nah rek diteluna nah moal ngalaksanakeun syaratna. Lamun ceuk manehna sanggup tur rek ngalaksanakeun prak ku anjeun geura tarekahan sakumaha misdina. Ari syaratna lain ku uang, lain ku barang. Atawa ku susugu tapi nu ditarekahan kudu daek dikawin ku anjeun. Lamun manehna teu daek dikawin atawa anjeun mau ngawin kana pasti tarekah anjeun bangkar nu tangtu ngaran mayang syari moal katulungan. Samala bakal nimbulkeun hiji musibah nu moal kuat nyanangan anak. Aduh bugoe wate ngaranyu geuwas kaliwat sakit. Ceuk wate abdi aku eyang anjeunna kedah ditikah ku abdi. Kesaeun ge moal jalan abdi memparantos sakieu nyedak ka aki-aki. Jadi abdi gaduh istri terus gaduh incu opat. Ari ngawalerna teh eta mah kari pilih-pilih we cenah kuduanana. Hayang mayang sari bisa balik deui, nah hayangnya musibah berat kitu. Keur eyang mah cenah. Ngan sakadar mere pituduh kadarek dilaksanakeun teh mah kumaha ranjeun. Aduh atuh menang sajongjongan mah hampir setengah jam ngahuleng we. Batin ngarasa bingung eueuh papadana. Cek Basuma ayaku pinter dina ngabohong make jenga nepak tarang sagala. Padahal cek tadi ge akal-akalan manehanana dumeh bogoh ka Julaiha. Oh nya para mitra ada kieu mah ye Basuma aya kitunna nya mangga aduh. Nya anu Basuma aya kitunna nya aduh dasar dongeng. Atuh para wargi sadaya memang Basuma aya kituna ngaran Basuma dina ieu carita dasar tadi jadi sebatkeun dongeng. Atuh ku ayana caritaan ti Basuma kitu teh lain deui ngaranjugna keur Julaiha malah pokna. Ya Allah, janten syaratna teh kitu wa. Nuhun abdi kedah nikah ka uwa. Nya pituduh ti karuhun mah kitu euis. Tong boroning euis pantes rek ngaranjugna adalah uwa ge sarua atuh. Temal Basuma luk tungkul. Nah karuhun teh ngadon mibarang ngayakeun pisarateun kedah nikah ka uwa. Piraku deui abdi sareng uwa kedah nikah mah pisah kumahaeun teuing wa istri benduna. Ulah-ulah ngajorag ka abdi upami uningaeun teh ama abdi nikah ka uwa. Panginten abdi sareng wa istri janten deungeun janten muhun kaawonan uwa. Ceuk Julaiha terus neuteub. Nya kuwa ge kapikir kitu. Kumaha lamun seug wa istri nyahoeun atawa aya nu bebeja. Ari teu dilaksanakeun pituduh ti karuhun sok sieun nya antara uwa jeung euis bakal nyangga musibah berat. Nya eta mah urang pada pikir we heula. Antara handapna 3 poe luhurna saminggu euis. Ari pikeun uwa mah gumantung kana pamadegan euis da tadi ge uwa mah sakadar ngalaksanakeun tareka. Sakumaha pamenta euis pikeun nulungan mayang sari nu dipikanya ku euis. Atuh ceuk euis urang kawin wae heug wae sugan uwa boga milik pikeun ipokaan. Perkara ngalaksanakeun kawajiban mah kumaha we sangkan ka ditu repeh ka dieu repeh. Ka ditu tiis ka dieu tiis. Ngan uwa mah nu dipake hariwangna teh lamun teu ngalaksanakeun sok sieun aya kajadian. Boh keur ka diri si uwa, boh keur ka diri euis. Keur uwa-uwa kitu ceuk sombrana ponok umur ge ku jalan nampa musibah. Teu nanaon sabab uwa mah geus kolot. Geus teu boga kapanasaran deui. Lamun seubeuh teh mah geus sagala seubeuh. Tapi keur euis kasebut ngora keneh tur panjang keneh harepan. Ceuk Basuma beuki pinter ngomong tur nada-nadana mah siga nu ngaleutikan kana hate Julaiha. Tepi ka harita Julaiha melenguk ke sakemek ge teu nyarita. Duka ngalemuk melenguk ngarasa bingung duka keur nimbang-nimbang jeroeun dada. Aya kana setengah jamna Julaiha melenguk atuh Basuma nyarita deui. Bari mesakan rokok jeung kayu apina. Euis, eta mah kitu we nya. Pada mikir heula we antara handapna 3 poe luhurna saminggu. Ku kitu ku kieu tangtu uwa ka dieu deui. Taina wayahna ku uwa ditinggalkeun nya sabab uwa geus ieu ngalaksanakeun tareka. Sajaba ti kitu di imah loba uruskeun. Jeung bisi aya semah tinu jauh ongko. Saja batik itu hampura ku uwa geus diririweuh sagala rupana nya. Ceuk Basuma pamitan rek balik. Sami-sami uwa abdi ge kedah dihapunten komo abdi langkung tingariweuhkeun ka sepuh
Cek Julaiha bari patare madam paleungeun. Jerut Basuma turun harita teh para mitra. Tuluy balik dina lempangna meninga gedig. Meni asa menang perang we atuh. Bari nyolenangkeun sarunga cenah samping sarung. Ari Julaiha ngajanteng dina lawang siga anu ngajajabkeun kapo ku paneuteupeuna. Sanggeus Basuma ngiles dina paneuteupeuna. Bus ka jero deui bari nutupkeun panto gek diuk dina kursi. Kituna teh meuni bangun nu tareunangan. Gerendeng Julaiha ngagerendeng jeroeun dadana. Asa kakara aya karuhun mere ilham kitu make nitah kawin sagala. Bari leheung nitah kawin teh kanu lian da ieu mah. Nitah kawin teh kanu jadi toa. Panyana aing mah kudu disaratan teh samodel kunaon we kasebut ku susuguh atawa ku bangsa sasatoan. Boroku aing disanggupan ari heug teh syaratna kudu kawin ka toa. Kumaha atunya pilakueun aing ari geus kieu tungtung nama jadi namah-namah kabingung. Mayang. Lamun kieu mah hidup teh sarua we jeung nyiksa kana batin mamah. Padahal kurarasaan mah meuni asa kurang kumaha mamahnya kamayang. Dikilitik ti leuletik diurus ti lelembut ti kikirik nepi ka jadi anjing. Nepi ka baga jodoh ka Cepirman bari geus aya dina kasinugrahaan. Di Bandungan aku mamah ti saprukna kawin ka Cepirman. Tiis ceuli herang mata tapi akhirnya jadi kieu. Hidup ngadon ngejat tina alatan menta pepegatan laki rabi jeung Cepirman. Sedang Cepirman sakitu mikanyaahna, sakitu ngadama-damakna hayang naon teu weleh diturut, teu weleh dicumponan. Salila hidup eueuh teh hate mamah mah teu weleh batagiwur we, unggal peutingna teu bisa sare tibra. Tibeurang ampir sudah kana dahar. Balas mikiran diri hidup, sok sieun pinangih jeung kacilakaan. Kitu ngagerentesna para mitra Julaiha harita teh. Bakat ku sedih sanggeus memang mayang sari eueuh ampir kana sababaraha bulan. Hal eta nu nimbulkeunna musibah pikeun hatena. Ayeuna para mitra aya deui caritaan tinu jadi toa kudu kitu. Beuki bingung mikiranana pikeun Julaiha. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Julaiha harita teh para mitra beuki tarik ngalamuna. Malah bari jeung murubut-murubutkeun cimata. Nanakeun yen dirina mangih kasedih anu hese pisan di akalanan. Harita ge atuh tuluy ngagerendeng jero hatena. Mayang, jeung saha atuh anu mawa hidup teh? Da dipatangankeun ku si Aki mah hidup teh aya nu mawa ku saurang awewe ka tatar Gunung Haruman. Peuting mangkukna kapitoa mamah ngalaksanakeun tarekah di dieu sangkan hidup bisa balik deui. Atawa aya nu nganteurkeun. Batan hasil matarekah kapitoa mamah kalah ngadatangkeun kadatangan ku hiji makhluk matak pikasieun nu ngaku-ngaku ngaran Tunjung Sari. Nepi ka Wasuma ampir-ampiran cilaka ku eta makhluk nu ngaran Tunjung Sari. Ti heula hidup kungsi kasaromahan ku ngaran Tunjung Sari. Nah saha atuh ngaran Tunjung Sari teh da diingat-ingat ku mamah mah. Teu boga baraya nu ngaran Tunjung Sari. Ngan teuing lamun baraya ti indung atawa ti bapa hidup mah. Kajeun Wasuma sanggup amang narekahankeun bari rek dibantu ku karuhun guruna. Nu lain-lain panitah ti karuhun guruna yen mamah kudu kawin ka Wasuma. Cenah masyaratna sangkan hidup bisa balik deui. Lamun nu jadi toa teh mah kawin ka Uwa. Mun jadi teh mah Uwa mamah kawin ka Wasuma. Bisa kumahangeun teuing meureun wa istri pamajikanana. Kana pasti nimbulkeun kaributan gede. Ari ku mamah teu digugu pituduhna ti karuhun Wasuma. Ari diturut kumaha dikana pasti mamah jeung pamajikan Wasuma. Pegat duduluran. Heueuh ai teu diturut. Hartina mah teu digugu pituduh ti karuhun Wasuma. Sok sieun nya nyangga kamusibatan antara ka mamah jeung ka Wasuma. Kasaha atuh aing men tabong bolongan kudu kumaha akalna sangkan aing teu jadi kawin ka Wasuma
Moal hade aing men tabong bolongan kabarayana Kikarta mah urang kuningan, mangkaning sakitu jauhna. Kitu gerentesna hate Julaiha panjang lebar di barung hate asa beuki kalang kabut. Keur kitu di luar sadaa sora lalaki ngora keneh uluk salam. Assalamualaikum. Korejat Julaiha ngorejat bangun anu reuwas da puguh keur anteng ngalamun. Waalaikumsalam. Tema Julaiha kojeng ka ngalengka. Rek muka panto bari ceuk timuruna manu uluk salam teh Cep Pirman salakina Mayang Sari. Ana brai panto dibuka timuruna nyalahan si horeng Cep Budiman urup babaturan sakola Mayang Tari teh Sari teh waktu di SMP. Geus lila tara datang-datang deui. Budamang Cep Budiman meuni sopan solongkrong sasalaman. Geuning Encep, pangesto dina wangkid ieu mah. Samulihna kumaha Encep sareng Ibu Rama Darama? Ceuk Julaiha bari patarema dampaleungeun jeung Cep Budiman. Alhamdulillah dina wangkid ieu mah Bu. Mah ngalingi Encep. Atuh bus Cep Budiman ka jero diuk dina kursi. Ari Julaiha ngaleos ka tukang rek nyician cai nyuguhan Cep Budiman. Teu lila norojol mairan cai sagelas tur di bakian. Sawios bula ulah ngarepotkeun. Ngarepotkeun naon Encep, ukur cai ge cai goang. Tema Julaiha bari nunda cai hareupeun Cep Budiman. Kalawan pokna deui. Ngahaja wae Encep teh. Muhun Bu ngahaja we wireh tos lami teu ka dieu-dieu. Aya kumaha perkawis Mayang Sari teh tos aya mulih Bu? Muhun kamari ieu kahalangan ku 3 minggu abdi kesumping ngawartos Mayang Sari teu aya. Atuh abdi teh ngaros reuwas mung bade ka dieu teh. Kaleresan abdi nuju aya ka prayogian ka Jakarta name wangsul mangkukna manawi oge. Cep Budiman nanyakeun Mayang Sari. Anu mawi Asep dugi kadanget ieu ti sabada Asep ka dieu teh kirang langkung sara mungun parantos genep sasi beleng we teu aya raratanana pisan. Pada milarian oge ku urang dieu teu aya nu menakan. Atuh ibu teh asa teu puguh emutan, hampir sudah kana monok, sudah kana nedda, balas mikiran pun anak. Sok sieun kitu teh, sok sieun kieu teh, maklum kasebat jalmi mah. Teu istri, teu pameget aya paripaos atuh leutik ringkang gede bugang. Tema Julaiha bari cuma 5 kawantu jiwa awewe, sok aya kasebutna juuh cimata. Kumaha ngawitanana Mayang Sari teu aya teh Ibu? Cep Budiman neuteub seukeut. Ari ngawitanana mah anjeunna teh palai dipirak Encep ku carogena. Teu dilaksanakeun, ari margina teu dilaksanakeun teh. Carogena ngaraos abot ku pun anak, ageung keneh duriat. Disebutkeun pacogregan henteu, upami kitu mah aya tadina aya pasualanana. Muhun aya kasang tukang tina pacogregan atanapi carogena kagungan lampa awon. Neme kahartos, da ieu mah teu aya pasualan naon-naon atuh. Ngabandungan caritaan Ibu Julaiha kitu, atuh Cep Budiman nyarita deui. Moal kitu Ibu aya nu masihan pangaruh mah ka Mayang Sari, ceuk Cep Budiman bari teu leupas tina paneteupna. Aya nu masihan pangaruh saha Asep, jalan pun anak mah tarana tangga tika pungkur oge. Tema Julaiha da memang bener Mayang Sari. Tarana tangga ari akur mah jeung saha-saha ge akur. Mun kunaon atunya Mayang Sari teh dupi carogena sok ka dieu. Cep Budiman mangherankeun. Kamari ieu 2 sasih kapengker sering ka dieu nanging ka ayeuna keun mah teu aya. Duka repot ku padamelan duka kumaha. Eta manawi Ibu kantos tataros kanu tiasa. Mun nu dimaksa teh kanu tiasa teh kapanarosan atanapi ka paranormal. Parantos Asep malihan kupun aki atuh kupun ua parantos ditarekahan nanging weleh teu aya wae laratanana. Dupi saur tuang eyang kumaha Bu? Cep Budiman kapapanjangan tur talete dina nanyana. Numutkeun pelengan tipun aki mah aya nu nyana ku saurang istri. Nyaeta dicana ka tatar Gunung Haruman Encep. Ya Allah, geuning meuni tebih aya nu nyana ka Gunung Haruman sagala. Sedeng Gunung Haruman teh sanes caket-caket atuh Ibu tebih pisan Gunung Haruman teh. Da namina ge gunung atuh. Da atuh moal sigana mah moal kasaba ku para istri anu sapertos Mayang Sari. Tangtos we kana capeunana
netak nanyak na oge ka Gunung Haruman teh Bu. Cep Budiman siga nu ngaranyug kalawan pokna. Parantos aya nu maluruh ka Gunung Harumana Bu. Numawi teu acan Asep jararan teu aya jurungkeuneun. Atuh dipaluruh ku ibu da moal kiat sareng teu ludeung we ongko. Upami kitu mah aya nu kersaeun maluruh sawios ku abdi bade ku ibu bade dipasihan kangge bekelna, kangge ongkosna maksad teh. Tah kieu ibunya, abdi ka dieu teh saperkawis hoyong tepang. Tos lami teu ka dieu teh, wireh nuju sibuk ku padamelan jalaran sakedap deui mayunan akhir tahun kali perkawisna. Manawi mayang sari aya mulih wireh emut wae sabada nguping wartos mayang sari teu aya. Nanging buktosna abdi ka dieu bet mayang sari teh teu aya bae kalayan saur ibu aya nu nyana ka Gunung Haruman. Kumargi kitu insyaallah abdi bade nyuhunkeun bantosan kapun aki sumun rapanapun biang kalayan sina disarengan ku rerencangan. Nanging eta mah kumaha pangemut ibu naha ngawidian upami abdi nyeri ngabantos. Jalan abdi mah hawatos we ka ibu sajabiti kitu abdi emut wae ka mayang sari. Jalan tos asa sareng wargi atuda. Cep Budiman HDHT make aya pikiran rek ngabantu ku jalan muntang tulung ka akina pikeun maluruh mayang sari ka Gunung Haruman. Asep kangge ibu mah moal henteu ngawidian ka saha-saha oge. Nu bade ngabantos malih nganuhunkeun pisan komo Asep aya emutan kitu mah. Atuh sateu acana oge ibu ngahaturkeun nuhun. Mung eta sabaraha kinten-kintena ibu masihan kangge bakal ka anu bade milarian teh. Ibu mah ngemut-ngemut kana perkawis kitu sawios ibu mah. Ulah ngemutan itu ieuna kumaha abdi we. Kaungan artos mah anggot tuang we angguran. Utamina mah nyuhunkeun piduana wae ti ibu mudah-mudahan mayang sari tiasa kapendak kalayan tiasa kacana. Tos ibu mah ulah seueur emutan teuing. Atuh bilih ibu aya kaprayogian atanapi kaleresan teu damang ulah asa-asa sumping we karorompok atanapi miwarangan nu sanes. Sajabiti kitu bilih aya pameget boh anu anom keneh boh nu tos sepuh. Aya harepan bade nikah ka ibu. Ulah gasik nampi gancang narima. Wireh ibu lengoh sok sanaos dibibita ku itu ku ieu oge atanapi disingsieunan. Sakinten kudu leres-leres bade mikanyaahna tur leres-leres ngalaksanakeun kawajibanana. Narajang ningang dipameget ukur ieu mohon mandangna teh kana sukana bae bari eta pameget kaungan kariridu saperos kaungan putra sareng bojo. Neng kitu ge haturpun dan ibu abdi kumawantun ngawawadianan ka ibu atanapi ngadampal kana paripaos mohon ngawarah ngojai kameri. Mung abdi mah hawatos ka ibu mana ngemutan mayang sari mana kagungan caroge matak piriweuheun akhirna teh atuh katurug-katuh apan kasebatna. Cep Budiman rada panjang lebar turwani ngawawadianan kituna teh siga nu nyaho yen Julaiha rek dikawin ku Basuma kapiuana padahal Cep Budiman geus lila tara datang-datang minangka kakara harita. Ari Julaiha harita sanggeus ngadenge caritaan kitu ti Cep Budiman teh terus melengu. Samalah ras inget kana caritaan Basuma yen karuhun kudu ngawin Julaiha. Kapunten. Yen cenah ceuk karuhun kudu ngawin Julaiha. Padahal ceuk tadi ge ukur akal-akalan. Kabeneran harita waktu Cep Budiman keur nyarita kitu teh. Di pompok imah aya saurang lalaki tengah tubuh. Geus lila ngadedempes we bari ngelek tolomong gede jeung ngajingjing arit si horeng Basuma rek ngarit jukut atuh Basuma ngagerendeng jeroeun dadana dibarung ku rupa beungeut semu beureum. Ai kasebelan sia si juring eta teh urang mana manusia teh nya kumaha wani ngomongan kitu ka Julaiha make nyebutkeun lamun aya lalaki boh nu ngora keneh atawa geus kolot mikah hayang ulah gasik nampi gancang narima sagala. Lamun kitu mah atuh nyinggung ka diri aing tah si wawalek kurang ajar teh. Nah manehna bogoheun kitu ka Julaiha atawa memang sangkan Julaiha teu daekeun dikawin ku aing. Sajabati kitu make rek muntang tulung ka akina sagala jeung ka babaturanana maluruh mayang sari ka Gunung Haruman. Nya dengeuna deh ka. Ngadengena ge teu ngeunah.
Mani asa aing panglalakina we ti dituna marek nemongkeun jasa merenya si kasabalan teh. Tapi rasakeun ye lamun isu ka ning Jageto Julaiha dikawin ku ilaing atawa kuno sejen tong disebutkeun dewek teu tereuh ti tatar Cibakekok deuleu. Dirarejet siaragana ku aing. Marukan teh saha aing teh aduh. Si Suma teh adalah aing teh. Alah paduli teuing sia kasebut jawara kawakannya jago kahot ge. Moal direret jawarana ku aing mah moal direret jagona. Aing ge baheula mah kucing ya sia. Nya ge dewek geus nyeda kaki-aki waniun kene sia kana jerek nu mah deui. Aduh. Sok sia urang paheula-heula di Banaraga Ranangora jeung ngedewek deuleu. Boga jampe pamelet sakumaha si lain. Boga jampe pamelet sabara talebung. Urang ngadu pelet jeung dewek sia. Sanyaho meureun dewek teh. Boga buli-buli segede penil wadah uyah deuleu merukan teh. Ku buli-buli teh aduh kabeh ge pada nyaho. Buli-buli mah bisa ngemat. Sangkan jalma babari ka pelet deuleu. Kitu gerentesna Basuma. Amni asa kaisinan atawa kasinggung ku caritaan Cep Budiman. Geus kitu maleos Basuma ini trek ngaricukut. Hai Asep, direut heula atuh caina mung punten we namean ka dieu teh nya. Meni dianggurkeun rajeun ngaleueut ukur ngaburuy. Cek Julaiha kakara nyarita deui bari siga Numi Ajri. Sawios ibu ulah seueur emutan lah. Ulah seueur saur da abdi mah. Ka dieu teh sanes bade ngadon ngaleueut. Naing ku hoyong tepang we. Ditampi atuh ibu. Mangga Asep, mangga kadinya mangga. Tema Julaiha. Cek Cep Budiman kana gelas tuluy nginum kitu ge ukur saregot. Cak gelas dituna deui dina pisin. Atuh para mitra tuluy ngobrol deui ngaler ngidul. Sanajan masih betah keneh oge. Kulantaran geus burit ampir nyedak ka magrib. Cep Budiman pamitan samalah make mere duit sagala ka Julaiha. Kalawan janji rek milu maruruh Mayang Sari jeung akina ka Gunung Haruman. Heuleut 2 poe ti sabada Julaiha kaanjangan ku Cep Budiman. Basuma datang nu maksudna rek nanyakeun perkara pituduh ti karuhun. Guruna teh naha Julaiha daekeun henteuna dikawin ku Basuma. Sanggeus Basuma unggah turegeus radalila reureuna kakara tumanya ka Julaiha. Bari dina pasemon teh henteu kaciri-ciri nu boga harepan biasa we sawajarna nanyakeun naha rek diturut henteuna sakumaha pituduh ti karuhun guruna Basuma. Turada panjang lebar oge bari henteu leupas tina paneutupna. Ari di Julaiha ditanya pamadegan kitu ku Basuma teh. Harita teh para mitra sadaya atuh nolak ngan sacara lemes. Anu alesanana karunya jeung ngesieun ku pamajikanana Basuma nu tangtu bakal nimbulkeun kaributan. Ku ayana jawaban kitu ti Julaiha manumana inti sarina Julaiha nolak. Basuma tumanya deui bari beungeut rada beureum. Nya teu naon-naon ari euis moal ngalaksanakeun kana pituduh ti karuhun guru ua mah nyata ti eyang walang geni. Da memang ku ge kaharti tura atuh ka naon teh ka judi lah pibalu kareunana lamun ka emper-emper ka ua istri yen ua kawin ka eulis ngan eta kumaha lamun jaga ninggeto aya kajadian nu tumiba ka diri eulis. Sabab katerangan ti karuhun mah kitu cenah lamun teu dilaksanakeun bakal pinanggi jeung kamusibatan berat. Leuheung lamun tumiba ka diri ua mah geus kolot digana pondok umur ge ua mah geus teu aya kapanasaran. Ngan ua mamang hariwangkeun ka eulis. Mangkaning eulis geus teu indung teu bapa. Beunang disebutkeun hirup nunggul pinang. Ceuk Basuma teu samajah teh hariwang ka eulis inti sarina mah satengah ngaleutikan hate. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, Basuma harita teh atuh nerangkeun majah teh cenah hariwang ku eulis inti sarina mah
satengah ngaletikan hate eulis Julaiha. Kumaha atuh jawaban Julaiha kana pertanyaan Basuma bieu. Julaiha harita teh ngajawab. Wa sok sanaos abdi ukur awak sakujur nu hartosna teu sanak teu kadang. Oge ari kedah-kedah teuing mah atanapi tos takdirna tinu maha kawasa abdi kedah nyangga musibah abot. Dugi ka ponok umur. Lillahi ta'ala wa jalaran sadayana jalmi teu cacah teu menak teu si beunghar teu si miskin. Teu nuluhur harkatna atuh sok sanaos anu tahapan hanap moal tiasa nolak kana kudrat atanapi kalam ilahi. Tibatan abdi kedah ngarahutan batin wa istri malah dosa temenan kangge diri abdi wa. Kitu deui kangge salira wa sami sareng nyiksa ka wa istri. Anu mabi sawios abdi mah nyangga musibah oge sakumaha nu disaurkeun ku karuhun nalika wa katitisan ku anjeunna. Tema Julaiha tetep moal ngalaksanakeun. Samalah make nyebutkeun lillahi ta'ala ari kudu-kudu teuing mah nyangga ka musibatan. Puguh we tumerapna kana hate Basuma meuni asa mentegeng. Sabab bener-bener hayang ngawin Julaiha da eta. Kabita dumehrana tur ngora keneh samalah Basuma. Geus boga incu sagala para mitra. Sedang Basuma memang cita-cita hayang ngawin Julaiha teh. Atuh mun perlu waragad manehna rek muka duit si simpenan keur waragad kawin. Si simpenan eta bari teu nyaho pamajikanna mah meureun susulumputan mana kitu oge. Ari heug teh kitu seusehanana Julaiha nolak. Teu naon ari euis boga pamadegan kitu mah. Da ua ge lain rek maksa euis kudu daek dikawin ku ua. Ngan dume aya ilham kitu ti karuhun pikeun nyaratan sangkan Mayang Sari bisa balik deui. Hayu atuh euis ua ge moal ila ua teh. Sabab di imah boga pigaweun ongko. Ceuk Basuma akhirna pamitan. Engal-engalan teuing atuh ua mangkaning teu acan ngaleueut. Keun wae. Da tita teh ieu. Tita tadi ge ngopi wae ua teh. Temal Basuma jerut turun. Tuluy ngaleos bari mawa hate pinuh rasa kahandeulan. Atuh mun ceuk paribasana mah mentegeg hate. Sajeroning keur leumpang teh Basuma make ngagerenna. Nyaan sia aing. Panyana aing Julaiha daekeun dikawin ku aing. Aing heug teh nolak geuning. Boro aing geus kukumpul pikeun waragana kawin. Keur ipekah jeung bisi itu ieu. Sahanteuna we meureun sok sanajan sidiru isuk ge. Aing numpang wae mah kudu aing teh. Geus sayagi keur waragana. Kawasna Julaiha teh beunang kapangaruhan tah. Kunumba semah nu mangkukna. Dumeh eta wuri-wuri manehna kasemahan tur kadenge omonganna ku aing. Ngan kurang ajar tah si wawelek. Piraku aing kudu oje di jorag onaman mah. Ku aing kagogobrogna. Teu uyahana keur manusia teh rek ngajago kitu. Julaiha deui kawas budak make heubeunang kapangaruhan. Tapi rasakeun deuleu. Rasakeun. Di mana si laing jeung akina rek maluruh Mayang Sari ka datar Gunung Haruhan. Ku aing rek dipiheulaan. Sugane Mayang Sari kapanggihna ku aing kalawan bisa kabawa. Di mana geus kabawa sugan Julaiha daekeun dikawin ku aing. Heueuh ku aing rek dipiheulaan. Samalah ini ti imah rek nyubuh. Bisi kapiheulaan ku si babalak kitu babakuna mah. Kitu gerantos hate Basuma. Pipikiranana tetep hayang ngawinna Julaiha. Da eta para mitra kabita ku montokna montok ngejarkeun deh. Atuh harita ari mengkol cedak ngadupak tukang peuyeum. Puguh we tukang peuyeum anu reka ti kosewad kasusukan teh. Adena kaburu nyekelan kana tangka dadap. Ari Basuma ngadon tipupun cereng ka tukang peuyeum. Sidik manehna salah ngadupak bari balang. Baduul sia. Teu neuleunya keur manusia teh nya. Leumpang teh. Sia. Pokna atuh tukang peuyeum nemah. Hol kunaon ari bapa ngadon ambak ka abdi. Bapak-bapak nu ngadupak ka abdi.
Tapi kadagangan abdi hampir tamplok tak kasusukan. Coba lamun dagangan abdi tamplok kasusukan sabarahaeun kadagangan abdi. Aya wae. Mun ke abdi kudu ama ka bapa, lain bapa ama ka abdi atuh. Tema tukang dagang peuyeum. Harita teh ngajawab. Wani nema si lain ha? Kenapa sia ka dewek ha? Basuma jadi kapapanjangan. Harita teh Pramitra ngadon tipu puncereng kanu dagang peuyeum. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para mitra, Basuma ditemal ku tukang peuyeum teh manehna malik muncereng. Sia. Wani nema si lain. Can apa si lain ka deweknya? Basuma jadi kapapanjangan. Ngadon harita teh muncereng ka tukang peuyeum. Atuh tukang peuyeum harita teh ngarasa teu boga dosa. Di ambek ku Basuma kitu teh ngajawab deui. Apal ira hapangi ka ayeuna? Ceuk nu dagang peuyeum nema deui bangun anu wani ka Basuma. Paingan sia. Can apal ka dewek? Ya bisi can nyaho ka dewek. Eueuh duana di lemur ieu. Ngaran dewek si Suma teueuh ti jibak ekok deui. Ceuk Basuma abari nepak dada sorangan. Oh, jadi ngaran bapa teh si Suma? Si burung sia campalakna keur sia ka dewek nyebut si. Apaan cek bapa ngaran bapa si Suma tadi teh? Montong make si sia balagung. Aya ngasaan dampaleungeun dewek sia ha? Si lain teh? Cek Basuma ngadon patorong-torong jeung nu dagang peuyeum. Lamun murang maring teh mah para mitra murang maring. Harita teh ambek ka Cep Budiman akhirna aya dagang tukang peuyeum terus dicarekan tukang peuyeum teh. Jeung jemurang maring akibat ditolak sapajodogan ku Julaiha. Manehna jadi murang maring ngagede ambek. Ulah ngarepotkeun bapa make nawaran dampaleungeun sagala. Kumaha lamun dampaleungeun bapa dieu disunut atawa digegel ku abdi. Rek dibihikeun kitu. Tema tukang dagang peuyeum siga nu ngaheureuyan. Dulu eta nema deui ka dewek sia balagung. Ngasa ngaran si lain ai jeung urang mana dulu? Oh, aing ngaran nu baheula teh keke ngaran nu baheula keur leutik atawa ngaran nu ayeuna bapa? Eta si bedul. Ngaheureuikeun ka aing make ngaran nu baheula jeung ngaran ayeuna sagala. Ari ngaran nu baheula saha sia? Oh, ngaran nu baheula mah tuka teuing poho deui. Ngan anu baheula mah poho teh kalantaran orok keneh bapa. Nah, make aturan poho deui sagala ka ngaran sorangan. Eta si bedul. Ari ngaran nu ayeuna? Can ngaran anu ayeuna mah bah. Sabab nu jadi indung bapa ge geus areueuh. Si curig atas sia. Dasar manusia seuleum. Temal Basuma tuluy ngabeng beos teu ngareret deui ku sabelah mata. Atuh nu dagang peuyeum seuring ngagigi. Aduh. Aya we aing mah keur dagang di isieun teh. Ayo anu ngajakannya ye ngesang, ngajak jelek naon, make nyebutkeun si Islam sagala sidik nu kitu ulah siga jelema gelo. Ngaran si Suma asa ti Cibakekok. Aing we ye ngaran ge ye sok sanajan teu disebutkeun ngaran aing mah asa ti Ciluk ba. Kitu garendengna nu dagang peuyeum tuluy ngider bari nawarkeun peuyeum. Gancangna harita para mitra ieu carita dina poe Minggu. Rebun-rebun keneh samalah dangdananana oge masih keneh dang daunan oge masih keneh baseuh ku cireumis. Basuma geus ini ti imah make calana pangsi, baju kampret bodas tur didudukui laken bari nyoren bedog. Bebejana kanu jadi pamajikan rek nawarkeun muning sabab rek ngomean dapur padahal rek maluruh mayang sari ka Gunung Haruman. Sabab aya bejana cenah ti Cep Budiman, yen Cep Budiman jeung akina katut babaturanana tujuhan rek ka Gunung Haruman. Basuma ge initna teh mawa batur opatan.
Da puguh tisarakan Basuma ka Gunung Haruman teh lain lalakon deket-deket jabananyak mudun atuh harita tetur mapai jalan satapak geus nepi ka hiji tempat mah jalan ge bisa leungit atuh tuluina mah bisa-bisa atuh nete akar ngeming jangkar teh lain bobodoan atuh teu budu Basuma jeung baturna ting harega kesa ngoprot maseuhan sakujur awak sanggeus rada deukeut ka Gunung Haruman Basuma jeung baturna areureun heula ngadon reureuh bari ting ngejalemprak dina kuta hanapeun tatangkalan katingalina meuni bangun anu nalangsa pun maksan lalung se bangun anu lalung se hapunten aduh lain lumayan capena geuning euy daek ngamatur ge meni asa lek loki ieu ceuk si Kewon bari anepakan tuur atuh baturna katelah si Godeg Mairan uing euy lainna asa lek lok deui euy mun geus mah meuni asa eueuh tuuran aing mah dalamun lain diajak ku si Abah mah wah moal daek masing diburuhan randang orage aduh nya anek aing mah heuh keun bae pek we teh kadinya ngorana ranana keur aing cek si Godeg satungtung ditungtungan ku seringa hehe mung cenah di bere randang orage tapi nu ngorana pek we cokot ranana keur aing ya gitu oi wayana we oi dewek ge sarua ripuh ieu jeung lamun teu rasakan nu jadi toa teh mah oi alah nu jadi suan maksud teh heueuh aduh tah teu sudi najis teuing sanian dewek aya nu mere awewe bakekok ge lain awewe bakekok meureun bah awewe batekok tah heueuh sok sanajan batekok ge heueuh sok sanajan batekok ge heueuh jiga batok gitu tembal Basuma atuh si Godeg ngabarakata kalawan pokna ngaso heula para wargi anu mulya ngaso heula ngaso ngadenge omongan si Abah betekok-betekok itu atuh si Godeg ge tuluy ngagakak aya ku sakilat eta si Abah teu deukeutna teh nyindiran ka uing abong kena uing boga ceungceuman ceungceuman hate kanu betekok aduh barina ge saha nu rek muruhan ku awewe betekoknya kawen ketang betekok ge lumayan nu penting mah pulen we tema si Godeg ngadon heureuy ti dituna mah ngaleungitkeun ka capek kumaha bah lamun diparengkeun mayang sari aya tur kabawa balik krek diserenkeun ka salakina atawa ka eulis tanya si Kewon bari ngareret ka Basuma nu keur diuk dina tunggul kalapa nyarek dianjeurkeun we ka indung kukutanana rek nanahaon make dianjeurkeun ka salakina sagala rupa lamun kitu salakina daek neangan pamajikan kakara ku dewek diserengkeun ka salakina boro-boro daek neangan pamajikan ngalongok mitoha gitara manusia nanahaon kawas kitu patut eueuh belana kanu jadi pamajikan temal Basuma siga nu keheul ka Cepirman majah teh eueuh belana kanu jadi pamajikan lumeh geus lila tara datang ka Julaiha ke Abah ari kamari ceuk Abah majarkeun aya nu rek maluruh mayang sari nah lain salakina mayang sari kitu ceuk si Godeg bari neuteu lain salakina mayang sari tapi nu mangaruhan ka Julaiha teh baru lain salakina panjana kuring mah salakina ari kitu saha lamun teh salah mangarna teh budiman kitu nu matak ceuk dewek yeuh nu matak dewek ngajakan subuh keneh ge bisi kapiheulaan kumanehna tema Basuma bari harita jerut turun tina tunggul kalapa nam euy urang geureuh deui ngarah buru-buru anyong ngarah buru-buru tepi ngan omat sia geus datang kanu dituju ulah sempal ka piguyon da puguh kali itu mah sasat kasebut nage leubeung daerahna ge sangat keneh deuleu angker daerahna jarang kasabaku jelema babakuna mah jeung di waktuna kaburu beak itu
Para mitra sadaya seep waktosna rupina dicekapkeun dugi ka dieu bae heula. Carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari karangan Watata.